Mama Satibi atanapi lamun orang Sukabumi menyebut nama Mama Gentur. Tapi ari orang Gentur mah nyebat nate Mama Sepuh. Ternyata beliau salah seorang anu dipasihan ilmu luhur luar biasa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuluhur-luhurna ieu ilmu Mama Gentur pernah kacarioskeun hiji waktos guruna Mama Satibi nyaeta Mama Gudang teh anu di Garut anu katelah nama Mama Sujai kadongkapan guruna deui di Mekah. Ieu guru nama Mama Gudang anu ti Mekah teh duka dongkapna jalan mana? Ujug-ujug aya we di bumi nama Mama Sujai. Padahal panto keur dikuncian. Maneh hayang boga ilmu eta teh. Lumayan sakalian kapepet napan bisa asup ka imah batur. Cukat cokot nu aya. Paingan teu bisa teu aing niat lagi geus jore patut yang nyolong beureun. Lajeng ieu guru nama Mas Sujai anu ti Mekah teh nyarios kieu ka Mama Sujai. Sujai eta santri anjeun anu ti Cianjur teh wayahna buru-buru kudu dipindahkeun ka kaula ka ditu ka Mekah. Emang kunaon Mama make kitu? Eta masalahna anjeun bisi kaeraan. Naon sababna? Sebab eta ilmu budak santri anu di Cianjur teh ilmuna ternyata ngaluhuran anjeun. Matak hati-hati tah. Bisi aya murid ilmuna luhureun urang ulah gagabah tamun maca bisi salah kayak orang kaeraan. Sawaktos di wartosan kitu lajeng Mama Sujai marentahkeun ka Mama Satibi supaya enggal gerangalih masantrenna ka Mekah. Kacarioskeun Mama Satibi di Mekah teh sok resep mutolaah kitab karangan Syekh Ali Khawas Al-Maghribi, seorang wali. Saking kuresep ieu Mama Satibi maos kitab karangan Syekh Ali Khawas Al-Maghribi nugi ka anjeunna kangen hoyong tepang sareng pengarangna nyaeta Syekh Ali Khawas Al-Maghribi. Saking ku kangen ieu Mama Satibi ka Syekh Ali Khawas Al-Maghribi lajeng Mama Satibi munajatlah di Masjidil Haram ngadua ngawiridan. Sawaktos Mama Satibi kulem ngimpe aya suara anu nyarios kieu. Saur dina eta impenan lamun anjeun hoyong tepang sareng Syekh Khawas Al-Maghribi tingali wae ku anjeun enjing-enjing di bumi tilas Sayyidatina Fatimah caket pasar. Tidinya di eta pasar ieu Syekh Ali Khawas teh sok nyamar jadi tukang sol sapatu. Eta wali kuat nyamar jadi tukang sol sapatu. Saking kumbung kanyahoan kawalianana. Ari zaman ayeuna mah tukang sol sapatu pura-pura jadi wali. Ai dibalik dunia teh. Teras saparantosna Mama Satibi gugah kulem teraslah enjing-enjing teh menuju ka pasar teh sesuai sareng instruksi dina impian. Sawaktos dugi ka pasar, ternyata bener di pasar teh aya tukang sol sapatu. Geus teh ditanya deui, ieu
tukang sol sapatu teh ku Mama Satibi langsung bae dirangkul digalentoran saking puas saking ku atoh pependak sareng ulama idola bari teras ieu Mama Satibi teh nyarios kieu ya Syekh abdi nyuhunkeun berkah abdi nyuhunkeun barokah sareng syafaat pisalira bari teu eureun-eureun eta ditangkep kacarioskeun dina ieu buku bahwa teu lami ti kajantenan eta Syekh Ali Al-Khawas Al-Maghribi ngantunkeun dunia. Ieulah kisah romantis para ulama-ulama anu kampungpur. Begitu saling hormat, saling menghargai antara satu ulama sareng ulama anu sanesna. Henteu saling ngagulkeun kailmuanana, tapi justru saling hormat, saling tawadu. Mudah-mudahan ku diaoskeunana cerita singkat Mama Gentur sing jadi obat rindu jalmi-jalmi anu kangen ka sosok beliau. Sareng mudah-mudahan ku diaoskeunana sejarah beliau urang sadayana sing diaku murid ku mantena sareng sing katepaan ku ilmu sareng ku katawaduan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.